Anjing pemirsa patepang deui sareng abdi Leila Jahra di acara Warta Sunda seorang siswa MTS umur 13 warsin Kecamatan Greget Kabupaten Cirebon. Di Rajapati Kurarencangan kajadian bertempat di Balai Desa Durajaya. Alatan kajadian eta korban ngalaman luka-luka di awakna. Kula warga dicariosan sebab hoream uwi sakola. Katur aksi karekam CCTV. Ia mangrupikeun senjata anu dianggo nalika Rajapati. Sakitu wartosna waktos ieu disimkuring Leila Jahra sumangga lungsur ti payun. Salila hatur nuhun salengwing lulun jeung sonten.